Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring. Meisy Handayani dina acara Close News. Ayeuna di dieu simkuring bade ngawartakeun ngeunaan transportasi umum. Salah sahijala transportasi nyaeta elep. Kiwari elep teh geus jarang paminatna. Kusabab kiwari geus loba alat transportasi sejen anu leuwih babari diaksesna. Ayeuna simkuring tos kasambung sareng saderek tita di lapangan. Nuhun komisi anu aya di studio. Di dieu abi bade ngalaporkeun kaayaan di elep transportasi elep teh. Mangga di dieu abi nuju sareng Bapak Aep salaku sopir transportasi elep. Papunten belenaros tos sabaraha lami Bapak janten sopir elep. Aya pamunten kana kapan tahun? Nah, Bapak lebih pilih janten sopir elep tibatan usaha tadi. Ya ada ya. Mana? Punten Pak, sabaraha penghasilan Bapak dina usaha ieu? Ya pendapatan sehari kadang bermakan malam. Kadang dapat kadang pakaian gitu. Kalangan mana wae anu menggunakan transportasi elep teh? Kalangan mana wae gitu. Dalam ya keluarga rumah. Maksudna teh kita sapatos bade ka mana wae. Ke Bandung. Oh, seueur Bandung bukan kawan kayak CC ada dua kemana tahu kemana. jadi Pak, zaman Februari masyarakat anu menggunakan transportasi elep teh geus ngurangan ya Pak. Janten naon anu nyebabkeun elep teh ngurangan? Ya karena ada stayung. Oh, sudah. Stayung. Oh, atas gitu wae Pak. Iya, Tur nuhun ya Pak. Tahun 2020 di Ciwalengke aya salah sahiji transportasi umum alternatif salian ti angkot anu rutena leuwih jauh sarta tarifna anu murah. Mung zaman kiwari masyarakat anu ngagunakeun elep teh tos ngurangan. Kusabab aya 3 perkara anu nyebabkeun kurangna pengguna elep. Anu kahiji, trayek. Atanampi rutena anu atos henteu strategis deui. Maksudna kiwari elep teh teu ngagaduhan tempat kanggo cicing sapertos terminal. Saur Pak Aep oge tibatan cicing di terminal mending oge ngetem di sisi jalan sabab leuwih babari kaluar ka jalana. Meh langsung indit. Kitu saurna teh. Anu kadua, fasilitas elep teu aya kamajuanana. Maksudna kiwari elep teh tos kaelehkeun ku bus damri. Fasilitas anu aya dina bus damri leuwih maju tibatan fasilitas anu aya dina elep. Tah, cenah leuwih marenah tibatan elep. Anu katilu, ayana transportasi anyar berbaris online oge janten cukang kusabab nyaingan ieu usaha elep. Sakitu wae anu biasa dilaporkeun, mangga nyanggakeun komisi anu di studio Adi Sularesta di Ciwalengke ngalaporkeun. Rupina mung sakitu warta nu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo urang sadayana. Wilujeng tepang deui dina acara Close News salajengna. Buah kalapa di parutan, aya budak meser santen, bilih aya kalepatan, kuring menta dihapunten. Simkuring Meisy Handayani ngalaporkeun ka CS TV. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.